Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samurasun baraya tepang dengudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Hayu urang ngadongeng deui. Mang ayeuna bade ngabantu jejar carios anu engganya. Dina jejar carios Caka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kebaraya anu setia manco setia tatuhu kadongeng Mang di mana wae ayana mugia atuh sadayana teh tiasa kahibur. Sadayana aya dina kasehatan lahir sintaran batin dilalancarkeun sagarupinanya. Atuh tong hilap irarojong ditaroelan tombol subscribe. Mang nganuhunkeun pisan kana parantos like oge komen. Mangga mitra kumaha atuh ye jejar carita Caka Sagara si anak laut teh. Sok kaparayun sadayana. Kocapkeun di basisir kidul anu deukeut ka Sagara Anakan, deukeut-deukeut ka kampung ujung genteng. Kadenge sora ombak atawa lambak anu pating celegur pating celeger. Peuting eta bentang baranang. Bulan buleud ngagantung lirlang layangan peuting. Laut teh siga miboga kahirupan sorangan. Nyisari saurang wanoja anu keur nandangan tunggara. Lantaran nasibna anu kacida goreng, hirup ukur nyorangan da pugu geus pahatu lalis. Teboga indung jeung teboga bapa. Nini anu salela ieu ngurus jadi batur hirup teh kakara anyar keneh ninggalkeun alam pawenangan. Nyisari ngabang-brangkeun maneh ngadohon ulin ka sisi basisir. Hayang ngalepaskeun Bang Baluh anu ngagulung dina sajroning dadana. Gorowok Nyisari teh gogorowokan ngabudalkeun si hatena ditempas ku suara ombak anu pating geleger. Basah hate jeung pikiran geus rada leler. Sakedapan mah Nyisari teh ukur ngajanteng weh bari perhatikeun ka tengah sagara. Di tengah lambak anu ngagulung patutur-tutur mucung hula cahya hejo ngempur hurung siga kilat anu nembus ka jero cai bae. Nyisari teh harita manehna kaget. Nah naon cenah? Sakedapan maukur ngahulang we mikiran naon nu geus kasaksian. Ngan bae teh kung silirat ceulina teh manituringa. Rungah ringeuh kawas anu ngadengekeun suara anu aneh. Eta sora teh lain sora manuk laut atawa sora sato-sato peuting. Jelas sora budak ceurik gogoaran. Basa didengekeun teh. Joalna sora teh hanteu puguh di mana-manana. Nah, sora orok di darat cenah. Sapiraha ku kapan jauh ka itu ka dieu. Lamun eta sora orok teh cenah di tengah sagara. Sapiraha ku deui cenah aya sora orok sagala rupa. Buah dedengean unggul. Tapi eta sora orok teh beuki narikan bae. Nah ukur dedengean unggul kitu. Jelas sora orok ieu mah. Nah ti mana atunya? Sapiraku di tengah sagara mah. Ceuk gentes hate Nyisari kebek ku rasa kakaget. Laju we Nyisari teh ngadeuketan olambak anu pating suruwuk sisi basisir. Basa keur jongjon berhatikeun kahyaan. Katembong aya nu mucung hul angkleng-angklengan. Nah naon cenah moal kitu lauk mah. Nalika dititenan anu leuwih taliti. Sidik eces nu ngangkleng teh lain lauk tapi orok alias si cabang bayi. Awakna mani bersih kulitna mani gencerang herang cahayaan lir perak katojo ku cahaya bulan. Laju we ku Nyisari teh dideuketan. Budak teh dirawu di bangku. Paingan kadenge ku aing sora orok.
Geningan ieu aya budak. Sabada budak teh dirawu di pangkuan tengahan teh ceurik. Panona anu semu hejo ngagulilap lir cai sagara teh mencerong we ka Nyi Sari. Laju orok diusapan dedeuna keur. Dedeh teuing saha atuh Ujang teh. Nah betul di tengah sagara. Nah Ujang teh aya nu micin kitu. Lamun enya aya nu micin asa ku kacida-cida teuing. Inung Bapak Ujang teh aya ku tega. Nah teu lebar wangkaning budak teh sakilucuna. Heug atuh lamun inung Bapak Ujang teu nyaaheun mah ulah sedih. Ujang bakal dirorok dirawatan ku emak. Gitu cenah, eta Nyi Sari teh bari jongjon we ngusapan sirah budak. Teu sangka peuting eta bet nimu orok sagala rupa. Basa keur jongjon ngusapan eta orok. Kainya teh teu lila aya nu datang saurang lalaki kolot make baju sarwa bodas. Bukna digelung jucung. Sing horeng eta lalaki teh tayalian di Aki Sariban, tua kampung anu geus kasohor jalma sakti. Tukang tatapa di eta basisir. Kabeneran weh peuting eta teh ngalanto kalabah dinya. Bagjanya isinya teh geus menang milik. Eta budak teh lain budak biasa, tapi anak sagara. Geningan aya Aki Sariban. Nya Aki, kalarasan abi teh bet nimu orok sagala rupa, tapi naha bet disebat anak sagara. Abi mah teu ngartos naha naon maksudna. Nya memang ieu budak teh katimu ku abdi ngangkleung ka bawah ombak di tengah sagara. Hihihihihi, bener. Nya anak sagara. Kapanan eta budak teh sakitu anehna pek ilikan ku si Nyai. Eta sukuna oge beda jeung budak biasa. Ieu mah kulitna oge bule. Panonna caang. Nya lain budak sambarangan, tapi budak anu pinili. Nyi Sari teh mani ngahulang ngaraga menang acan ngarti kana caritaan Ki Sariban. Pangna eta budak teh disebut anak sagara. Ki Sariban kawas anu surti kana eusi hate jeung pikiran Nyi Sari. Laju po kadenge cacarita deui. Hihihihi, engke oge bakal apal jeung ngarti. Aki moal arek ngabejakeun nu sajalan tarahna ngeunaan eta budak. Nu penting mah eta budak teh kera urus kera gedekeun ku si Nyai. Nya Aki, ku abdi ieu orok teh bakal dirawatan. Teu tega ningalina karunya temen. Lamun ieu orok teh eueuh anu ngarawat mah nganaha moal matak. Kapanan abi teh can kungsi boga salaki. Kumaha lamun jadi fitnah, abdi disangka anu lain-lain Aki. Ulah sieun ulah keung. Ieu teh geus jadi katang tuan hidup anu bakal ngarawatan ieu budak. Pek gedekeun ulah hariwang. Eta teh amanat anu kudu dijaga jeung diriksa. Geus ayeuna mah ku Aki ieu budak teh arek diadanan jeung dikomatan. Ngara ieu budak teh teu kabawa ku pangaruh goreng. Laju we eta budak teh diadanan dikomatan. Katempo budak teh kawas anu tenang naker. Geunah meureun ngadengekeun adan jeung koma teh. Sapadareng se diadanan jeung dikomatan mah po kadenge Ki Sariban teh cacarita deui. Ieu budak teh kudu sagancangna dingaranan Nyai. Nah saha Aki, pingaraneun ieu budak teh. Terus terang abi mah bingung mere ngaranna oge. Sugan Aki gaduh ngaran anu payus jeung pantes. Mangga nyangakeun we kumaha saena Aki. Gerang ngaranan ieu budak. Ku Aki bakal dingaranan. Pingaraneun ieu budak teh nyaeta
Jaka Sagara. Nya cocok ngaranna teh Jaka Sagara. Basa disebutkeun ngaran Jaka Sagara. Dak dumadak kayaan omak teh beuki mota. Sorana pating jelegur pating jeleger kawas anu ngabageakeun ka si jabang bayi. Nu kiwari teh geus boga ngaran nyaeta Jaka Sagara. Sabada mere ngaran maeta Kisariban teh lajue pamitan ka Nyi Sari. Bari jeung omat-omatan kade cenah eta budak teh kudu dijaga jeung diriksa, kudu digedekeun. Kalawan dipikanya kawas ka anak sorangan we cenah. Leos wae Aki Sariban mah naruskeun indit luka teuing ka mana. Da pugu eta aki-aki teh gawena teh ukur tapawe di sisi basisir. Nyi Sari oge guragiru we balik bari mawa eta orok karunya cenah bisi tiriseun. Kudu sagancangna di urusan di bajuan. Ayo nama urang balik Ujang. Iya emak. Keun ulah hariwang Ujang ku emak bakal digedekeun. Bakal dipikanya kawas pikanya ke anak sorangan. Budak teh dibawa lempang maninga henen. Dijajabkeun ku sora lamak anu pating jelegur. Dimimiti peuting eta Jaka Sagara teh diurus we digedekeun ku Nyi Sari. Malahan mah atuh gancangna carita. Jaka Sagara teh tumeuwuh di imah Nyi Sari. Ku balarea budak teh sok dipikaresep jeung dipikasieun. Ari matak dipikaresep lantaran budak teh aya ku kasep jeung ku lucuna cenah. Beda jeung budak-budak liana. Ari dipikasieun teh inggis eta budak teh anak titipan di Ratu Sagara Kidul nu bakal jadi mamala. Kabeh urang lembur ge geus kepada apal kapan Nyi Sari teh cenah can kungsi boga salaki, tapi kiwari teh ngurus orok sagala rupa. Barang ditanyakeun teh cenah eta orok teh panimu. Urang lembur teh henteu sarua aya nu panuju lamun eta orok teh cenah mending oge diurus. Nya cenah ngarahaya batur kapanan kiwari teh. Nyi Sari teh hirup ukur sorangan. Ari aya orok mah atawa jadi boga anak, jadi boga batur. Aya oge anu teu panuju lantaran nya kitu teh ya. Eta orok teh teu pugu bapana. Pugu datangna oge cenah di tengah sagara. Bisi-bisi eta orok teh bisa ngadatangkeun mamala. Ari ece mamang hariwangkeun nyai kangaran eta budak teh kapan budak panimu. Teu puguh ti mana-mana na sieun ari ece mah. Kumaha lamun eta budak teh dar jadi mamala kangaranan budak siluman. Saupami ieu budak teh budak siluman. Beureunan moal kawas anak manusa atuh ce. Kapan ku ece ge kasaksian. Ieu budak teh najan kaayana mah hiwal. Nya pakulitana beda jeung budak anu liana. Tapi awas budak umum nawe kieu. Nya sakumaha budak bae eueuh kaanehan ce. Nya ayeuna mah can aya kaanehan nyai. Tapi beuki lila beuki gede mah inggis eta budak teh aya aneh-aneh. Kumaha lamun eta budak teh dar ngokos ka ece jeung ka nyai. Eta budak teh lain ukur butuh nyusu tapi butuh getih. Ece mah sieun ieu sieun. Ari ceuk ece mah leuwih hade geus palidkeun di ka laut. Tah abah ge sapamadagan nyai. Leuwih hade eta budak teh piceun we daripada jadi mamala mah. Abdi moal tega lamun dugi ka kudu miceun ieu orok. Pokona mah tenang bae. Ieu orok teh moal menjadi matak. Moal janten mamala pikeun urang lembur. Kapan salami ieu ku abdi diurus teh. Teu aya kaanehan. Kade nyai ayo nawa kaanehan teh kumaha lamun ke eta budak teh beuki gede teh beuki aneh-aneh.
Ari cek mamah ulah arek sieun jeung hariwang lantaran kapan ieu budak teh jelas anak jelema. Hanteu pikasieun. Kapan ieu teh anak jelema lain anak sato. Pangaranan ka anak sato oge urang teh kudu mikanya. Sok sanajan ieu orok teh meunang panimu. Datangna ti tengah sagara. Tapi urang teh teu meunang goreng sangka poe ieu teh milikna si Nyai we. Kiwari teh jadi boga batur kitu tah. Kukituna mama satuju bae. Lamun eta budak teh digedekeun ku si Nyai tah kitu. Mohon emak, ieu budak teh ku abdi bakal digedekeun bae. Moal bade sieun. Urang lemur anu kurang panuju teh ari ngadenge caritaan Maici mah rada we percaya. Lantaran Maici mah kapan kaasup kolot anu geus legok tapak gendeng kadek loba pangalamanana. Mana kitu ge cenah henteu hariwangeun henteu sieuneun lamun eta nyisari teh nepikeun kang ngegedekeun eta orok. 1 tahun 2 tahun mah eta orok teh eueuh kanehan, eueuh kajadian anu aneh-aneh. Ngan bae nalika si Jaka Sagara umurna geus nincak 4 tahun, mimiti tembong kanehan, budak teh teu ilahar jeung budak anu saumurna. Si Jaka Sagara najan 4 tahun leuwih deung, jeung deui dina kabisana ge tereh pisan. Sok sanajan ku urang lembur mah dianggapna teh henteu lumrah. Tapi ari ku Nyisari mah dianggapna teh eta teh cenah hiji kaistimewaan we. Reus we boga budak anu beda jeung budak-budak anu liana. Nalika si Jaka Sagara geus umur 7 tahun, beuki mah hiwal mitra. Pagaweana teh lain ulin jeung sasamana. Gawena teh ukur ulin ka sisi basisir. Malahan mah kalan-kalan tarawebeja ka Nyisari anu jadi indungna. Karesepna teh nyaeta lalajoe merhatikeun kaayaan Sagara. Poe eta si Jaka Sagara teh geus ngorolos we ulin ka sisi basisir ngadon ngajajanteng merhatikeun kaayaan Sagara. Ulina teh lain sakedeung 2 kedeung, tapi mani amplang-amplangan puguh we atuh Nyisari anu teh tadi neneangan teh bingung. Mang Udung tatanggana anu pareng manehna teh arek ka sisi basisir rekomean parahuna. Basa nempo si Jaka Sagara keur nangtung salila-lila. Laju we disampeurekeun karunyaeun ka Nyisari anu teh tadi cenah neneangan. Paingan atuh indungna neneangan. Da geuning eta budak teh kalaka ulin di sisi basisir. Nah keur naon nya? Ngajanteng salila-lila bari merhatikeun kaayaan laut. Mang Udung we nyelang heula we nyampeureukeun ka si Jaka Sagara. Har, keur naon ari ujang teh? Si emak teh tatati neneangan jang. Cik atuh ai init-initan teh bebeja heula ka kolot. Ulah padu ari ulin teh. Karunya si emak neneangan. Jeung deui naon utuh ulin di sisi basisir sagarupa. Kumaha lamun ujang teh kaseret ku lamak nu sakitu gedena. Balik jang. Gara balik. Cek Mang Udung ngarita teh, tapi anu diomongana mah kalaka anteng we. Perhatikeun kaayaan laut kawas anu henteu malire. Puguh we atuh Mang Udung teh mani keulun. Nah, cenah budak teh bonge kitu. Ae. Nah, Mang ngomong teh henteu didenge, jang. Hei. Gara balik. Si emak karunya dedeupeun. Tadi neneangan ujang. Cek Mang Udung deui. Tapi anu dicaritaan mah jongjon we henteu malireh kawas anu henteu nempoeun ka Mang Udung. Geus kitu mah Mang Udung teh bakal tingkukeun mangaleos we ngan bae bari kegerendengan we kawas anu kukulutus. Har, Aing ngomong teh dianggap radio butut atau dianggap tunggul. Henteu didenge. dasar budak aneh. Budak mah hiwal. Budak teu puguh bapak. Ituna teh bari rajoe ngaleos ngan bae. Eta si Jaka Sagara teh bahasa nempo Mang Udung teh parona mani ngaburileng kawasan wamekeun. Bari katempo tina juru panonna teh ngalemereh cai panon. Kawas anu nyeri hate disebut teu puguh bapak mah. Ari kitu nama lantaran tiap-tiap si Jaka Sagara nanyakeun ngeunaan nu jadi bapak. Indungna teh oleh ngamak koe lamun nanyakeun bapak teh.
kawas anu embung merenyaho. Sedengkeun ari babaturanana sering nanya, "Nah saha cenah bapa maneh teh Jaka? Maneh mah cenah budak anu teu buku sabapana." Da meureun eta budak-budak babaturanna teh ngadenge ti indung bapana. Lamun eta si Jaka sagara teh budak anu teu puguh bapa da puguh menang panimu teh ya. Sakapeung mah si Jaka teh osok minder lamun ditanyakeun nu jadi bapa. Sokomo basa ngadenge pating kecawisna urang lembur. Wah boa cenah eta si Jaka teh anak siluman. Kukituna eta si Jaka teh gawena teh ulin ka sagara teh. Lantaran cenah manehna mah budak panimu ti sagara. Nah nya cenah lamun manehna teh menang panimu. Tapi ari ditanyakeun ka indungna mah Nyi Sari teh teu woleh ngabejakeun lamun si Jaka teh anak pituin. Anak asli cenah lain anak panimu. Ngan bae anehna teh palebah ditanyakeun sa Bapa Uing. Nyi Sari teh nembarana teh sok kamana we malahan mah kalah kalaju nyarekan bae. Kawas anu nutupan ngarusiakeun saha bapana si Jaka sagara. Sajongjonan mah eta si Jaka teh ngadon rempi we ceurik bari melong ka sagara anu sakitu lega upluk aplakna. Tikung sila Nyi Sari anu neneangan teh anjog oge kalebah sisi basisir. Itu geuning di ditu budak teh. Ku aing teh teangan ka itu ka dieu teh kalah cicing di dieu. Paingan atuh cek batur. Aya nu ngabejakeun cenah ngoloyong kalebah dieu. Laju we Nyi Sari teh nyampeurkeun ka si Jaka barang geus deukeut. Nyi Sari teh ngagebegrewas lantaran si Jaka teh kawas anu keur ceurik we. Mitra kaum dangu laju ditanya ku indungna. "Nah kunaon cenah beut ceurik sagala rupa? Jeung nah kunaon lamun indit-indit teh tentara weweja anu jadi kolot? Matak melang, matak hariwang." Nah kunaon maneh teh Jaka? Beut ceurik di dieu sagala rupa. Ukituna lamun arek init-initan teh cik atuh bebeja heula ka emak. Ulah paduai ngorolos, emak teh melang hariwang neneangan teh tadi. Nyeri hate uing mah emak. Nyeri hate. Nyeri hate teh nyeri hate naon ari maneh? Bat ngororos teh bebeja nah nyeri hate ku emak kitu. Lain nyeri hate ku emak. Pugu uing mah nyeri hate teh disebut budak mah hiwal. Budak teu puguh bapa. Aya oge nyebutkeun uing teh anak siluman. Beu oge Mang Udung nyebutkeun uing teh budak mah hiwal. Budak anu teu puguh bapa. Nah bener kitu mak. Nah uing teh bener teu boga bapa kitu mak. Saha atuh sabenerna bapa uing teh? Nah ari maneh aya ku bedegong teuing kekeh peuteukeuh nanyakeun nu jadi bapa. Kapan cik mage ulah hayang nyaho bapa maneh? Ulah arek di pikiran, ulah arek di teangan geus. Samet mak we wungkul. Jeung deui ulah arek loba dedengean najan batur ngomong kitu ngomong kieu oge. Sok sanajan nepikeun kaki wari maneh teu nyaho sa bapa maneh. Pokona mah lamun maneh kekeh nanyakeun saha nu jadi bapa, ku emak maneh bakal diwarah, bakal disiksa. Ampun mak ampun. Uing ulah nepikeun ka disiksa. Enya heuglah mak. Uing mah arek nanyakeun deui nu jadi bapa mak. Si Jaka teh hanteu wani bepanjangan urut we ka indungna laju milu balik. Ngan bae sajajalan teh bari ceurik we ngabangingik hanteu repeh mitra. Ku Nyi Sari teh hanteu dipalirekeun we cenah ari ceurik mah dan gaya capena. Pasti aya repehna. Satepina ka imah Nyi Sari meneruskeun di barang gawena. Arek masak we cenah ngan bae butuh cai. Koloyong atuh nyokot ember. Geus kitu mah manehna teh ngadeukeutan sumur arek nimba. Barang ngareret ka jero sumur kebegreuwas. Lantaran cai anu tadina pinuh teh kiwari bangadadak saat. Nah kamana cenah cai sumur teh? Ai. Nah sumur teh ngadadak saat. Kapan tadi mah loba caian? Nyi Sari teh banget kaget asa teu kahar ti sapiraku cenah cai sumur anu sakitu lobana teh ngadadak nyerep mah teu pupuguh. Laju wae manehna teh indit maksudna mah rek menta cai we cenah ka tetanggana. Kabeneran sumur Mang Tasman teh henteu jauh. Basa tepi ka sumur Mang Tasman
Sumur teh keur didariung kurang lemur aya sababaraha urang. Mani ngagimung atuh Nyi Sari teh mani kaget nah aya naon cenah. Piraku kitu aya budak tikunclung ka sumur mah, da eta atuh Bahawiria mawa tamang sagala rupa. Nyi Sari teh laju ngadeukeutan ka nu keur ngagimung. Hayangnya aya naon sabenerna. Barang didedengekeun teteh lain aya budak tikunclung. Tapi Bahawiria teh arek mastikeun nakunaon cenah cai sumur mangtas manteng adadak saat teu bubuguh. Barang dipariksa teteh lah, cai sumur teh memang garing, teu puguh ka mana losna. Nyi Sari ngadenge kitu mah atuh mani kaget. Nah cenah bet sarua jeung sumurna anu ngadadak cai teh saat teu bubuguh. Euleuh mitra. Waktos na parantos teu nyekapannya. Segala urang tunda jajara carita jaka sagara si anak laut duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun nya tina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakirangna mang. Saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.